Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel Iherstea ya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Sunda untuk pemula. Namun sebelumnya jangan lupa ya, like atau subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita akan mulai. Sok. Ayeuna orang diajar ngenaan versi bahasa Sunda halus. Bahasa Sunda nu halus sok disebut oge dalam bahasa Sunda itu ragam hormat ya. Fungsina pikeun silih hormat. Jadi lain pikeun ngabeda-beda martabat atau kedudukan atau jabatan ya. Boh ngahormat yang ka diri sorangan atau oge ka batur. Nah, dina kesempatan dia orang ngabas ngenaan percakapan jeung mertua. Jawab ngajawab, bahasa halusnya waler ngawaler, artinya jawab menjawab. Tengawal sateh panten tekadamu mah. Tengawal sateh panten tekadamu mah. Tidak menjawab itu mungkin tidak kedengaran mah. Jika bahasa halusnya sapertos, artinya seperti. Pamunteunna sapertos saha, Pak? Ngajawab. Bahasa halusnya pamunteunna sapertos saha, Pak? Ngawaler. Artinya jawab. Wajahnya seperti siapa, Pak? Kuring. Bahasa halusnya abdi, artinya saya. Bios ku abdi wae dibayar nama. Bios ku abdi wae dibayar nama. Biar saya aja yang bayar mah. Lanceuk, halusna pun lanceuk, artinya kakakku. Mama saurna bada dijajabkeun ku pun lanceuk. Mama saurna bade dijajabkeun ku pun lanceuk. Ibu katanya mau diantar sama kakak. Leungeun, bahasa halusnya panangan, artinya tangan. Bapak kunaon eta panangan teh bared kitu? Bapak kunaon eta panangan teh bared kitu? Pak, tangannya kenapa banyak luka begitu? Lila, bahasa halusnya lami, artinya lama. Tos lami mah karaosna sampean teh. Tos lami mah karaosna sampean teh. Sudah lama mah kaki terasa sakitnya. Maca, bahasa halusnya maos, artinya membaca. Bapak mah dipayun mah, nuju maos koran. Bapak mah dipayun mah, nuju maos koran. Bapak lagi di depan mah, lagi baca koran. Mahal, bahasa halusnya awis, artinya mahal. Masar oleh-oleh Cirebon di toko mah awis mah, mending di grosiran sepanjang pleret atau napi dipasalakan. Masar oleh-oleh Cirebon di toko mah awis mah, mending grosiran sepanjang pleret atau dipasalakan. Belanja oleh-oleh Cirebon kalau di toko mahal mah, mending di grosiran sepanjang pleret atau dipasalakan. Mandi, bahasa halusnya siram. Bapak nu teu acan sirama. Bapak nu teu acan sirama. Yang belum mandi itu bapak.
Maot bahasa halusnya pupus, artinya meninggal. Tos lami Dede Ahmad pupusna Pak. Tos lami Dede Ahmad pupusna Pak. Sudah lama Dede Ahmad meninggalnya Pak. Mawa bahasa halusnya nyandak, artinya membawa. Wios abdi nu nyandakna Pak. Wios abdi nu nyandakna Pak. Biar saya yang bawanya Pak. Muga bahasa halusnya mugia, artinya mudah-mudahan. Mugia kasolehan Bapak janten inspirasi kanggo para putu sadayana. Mugia kasolehan Bapak janten inspirasi kanggo para putu sadayana. Semoga kesolehan hati Bapak menjadi inspirasi untuk semua cucu-cucu Bapak.